Dok, kuring teh unggal peuting sok ngimpi wae mengbal jadi pemain timnas Indonesia. Kudu kumaha nya? Tah dibere ubar ambek tibra sare moal ngimpi-ngimpi acan gerak. Nuhun. Nuhun, Dok. Tapi jigana kukuring moal diinum. Sok lugu. Nah, make jeung moal diinum. Hayang cager lain. Kusabab peuting ayeuna teh kuring rek main final jeung Thailand. Cek Ustadz Dede cenah uing jiga monyet. Bener gitu, Rif? Jiga monyet mante, mun jiga orang hutan mah nya. Mane oge sarua wae. Ari si Egi ka mana, Rif? Teuing, da tadi teh ngomongna rek ngevlog di sawah viral. Paling oge renempuan bujur si eta mah. Itu geuning si Egi, Rif. Alah siah. Neng, kunaon resep ka Akang? Neng teh resep ningali cumur Akang, meni greget da. Cungur sia. Pak RT, isukan mah urang nguseup yuk ke Bantarwaru. Isukan mah urang moal bisa euy, pan urang digawe. Sakirana pagawean matak ngaganggu kana ngusep mah. Mending eureun digawe, Pak. Halo guys, gue Andang. Nih, gue lagi di sungai, mancing bareng teman-teman gue Arifin dan Opan. Doain dapat banyak ya, guys. Guys, ini dia hasil tangkapan gue dan teman-teman gue. Mantap, cuk. Mancing terus tiap hari. Jangan pulang sekalian. Pak, pihak kantor ngatur kenuhun karena bantusan Bapak. Itu tos disayugikeun Rubicon seri pangenggalne kanggo Bapak. Nah, naonan maneh teh. Bahaya bisi kapanggih ku KPA. Hah? Atuh galeh wae ku Bapak. Duit di mana? Uing bisa meuli mobil nu hargana anjing edan kitu. Mangga, wios wae galeh ku Bapak 10.000 rupiah. Tah ieu aya 50, keun bae tong dipulangan. Ana Rubicon wae 4 unit deui. Kunaon maneh kaberangan Sudrun? Tadi teh aya ibu-ibu kai calon artosna 100.000, Pak. Oh, halus ari kitu mah. Jadi maneh mantuannya? Har. Nah, teu mantuan. Pan artosna ku abdi ditincak.